Kiwari urang lajengkeun carios pedang wasiat atana pisi kancil ti Pakidulan, wilujeng ngabandungan dugikeun Karengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana beayana. Alhamdulillah urang ayeuna nuju aya jina sehat tur panjang yuswa. Oge tiasa ngabandungan rajenganana carita anu kamari katunda alonya. Ayeuna bari Bandungan bagian anu ka-42. Sakumaha aturan nutos dipaju bida bagian anu ka-41 di mangsana mudarekeun kaayaan Nyi Mayang Setra harita teh ngayakeun reka perdaya, reka akal perdaya lantip nyatana ka si Kalajenggi ku jalan hayang barang dahar atau hayang dahar sanguliwet cenalonya. Nya tungtung nama dangarana ge meureun ciruman teh nyaho kana kahirupan manusia. Nya disatujuan ku Kalajenggi teh. Nya geus ceuk kasar nama Kalajenggi teh salakina Nyi Mayang Setra teh nya. Kumaha atuh para pamirsa? Lajenganana ieu carita nya langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita teh beuki beurang bae. Malahan mah si Kalajenggi atuh jeung Nyi Mayang geus aya di daerah manusa. Sababnya memang Mayang Setra mah manusa beda deui jeung Kalajenggi. Malah keur kitu pok Nyi Mayang ngomong nu kieu pok-pokanana. Teh Kakang, kuring teh barang petihan teu mikir bulan-bulan lilana. Ngasa perasaan jeung patekadan karek ayeuna kaharti karek ayeuna karasa horeng si mana horeng kuring teh loba dosa jeung kasalahan ka Kakang utami nambisan mah ka diri Kakang ku anjeun anu geus haatan sah mikanyaah ka diri kuring buktina tuh numpuk sagala aya kaperluan kuring dicumponan eta teh hiji ciri ieun Kakang teh ka kuring teh mikanyaah kitu cek Nyi Mayang Setra. Ngomongna kalawan daria naker jiga nu heueuh. Atuh puguh Kalajenggi beuki rebeh-rebeh we liang irungna teh keur manggeus rebeh ti tadina. Katambah ku atoh eta masila na mending ngajemprak atoh nu taya papadana pok karita Kalajenggi. Bag demenan nulis jauh si Kakang kenaah pisan ka diri nai nyaha atuh karek atarim ayeun apan ti bareko ge si Kakang kenaah jodoh asi jeung kanu nulis teh nyaah kanulan yang dah ayeuna bisi nyai aya kahayang heung ku Kakang rek dicumponan poktek prakeula omongkeun hayang naon atuh nong supaya buguhnya nganyan
Ulah macak pegawai tapi henteu kapake. Hampura ada si kakang tecan apa kena kahayang nulis. Ngadengit kitu plong atuh harita. Hatinya mayang setra teh ngemplong. Karek kaharti ayeuna horeng si mana horeng uduh geuning hate kala jenggit teh. Babari pisan ngadalikeunana ari make akal mah. Kakang, nuhun ari kitu mah kieu kakangnya kuring teh. Kuaas ku hayang dahar jeung anu ngeunah. Hayang dahar liwat kakang. Gaon nyong. Nah hayang dahar liwat. Naon liwat teh? Liwat teh sangu, lalabna teh ngadadak naruk. Hayang ngalana oge ku sorangan. Tak gitu kakang. Alah. Liwat teh naon atuh nong? Ceuk si kalajeng di karang kerung teu ngartieun. Liwat teh beas nu diasakan dina penil. Ari penil teh naon? Atawa kastro. Kastro teh naon? Pokona mah paradi ngasakan sangu weh. Mimitina mah beas teh dikulu baheula terus diganggang dina ruhak anu ruhai. Diantep nepi ka asak. Tah eta liwat ngaranna teh. Rupa-rupa kajaharananya ai jadem. Tah gitu kakang mun parang aya nikmat meureunnan. Komo ngadaharna jeung samalagoan make surawung. Lalabna teh pucuk sintrong atawa daun bunut ngadadak metik atawa jeung pucuk tespong. Tah hayang kitu abdi teh kakang. Ngadenge kekecapan ti mayang setra. Kalajenggi ngacedad ngahulang. Kumaha ngayakeunana dan teu bisa jeung teu wawuh dikanu tunjukkeun lagi. Make jengder atuh pamajikanna teh meureunan hayang naruk lalab ku sorangan. Mangkani di guha mah eueuh. Atuh kapaksa we kudu dibawa bijil teh eta guha ngadon ngaliwet cenah di tempat anu merenah. Kudu neangan pendilna, kudu neangan beasna. Cengek jeung sapuratina. Atuh meuli kerangkerung hayeuna kalajenggi teh. Kumaha kakang? Imayang setra ngadesak hayang ngadenge jawaban ti kalajenggi. Aduh nai berat ngomong kitu mah. Si kakang teh teu sanggup nong. Nya teu naon ari teu sanggup mah. Ngan kuring moami kaheman kasih kakang. Malahan mageuleuh cua rujit najis teu hayang deket-deket acan. Tah ku cara kitu si kakang teh bakal tetep kitu we patut teh tetep geuna ku supata. Moal aya cager-cagerna teh pikeun kadatang aja. Tah kuring onaman geus nekad. Paeh ge teu penasaran. Teu sieun ieu ku paeh. Malahan mah asana teh bakal senang keneh paeh jeung tibatan hirup pikiran bae mah. Cek Mayang Setra ngomongna tandas. Nyaan kasieun. Da geus kagok asong cenah aya dina katunggaraan. Ngadenge kekecapan atuh Mayang Setra kalajenggi meuni ngahulang menang kecap kitu teh. Ras manehna inget kana ilapat nu katarima teh. Yen manehna bakal balik deui kana rupa nu asal, tapi syaratna teh kudu aya mojang bangsa manusia nu mika cinta ka dirina. Saha pijalmeunana atuh diburuhan emas inten jumanten segede gunung oge jigana moal aya nu daekeun. Ngahuleungna lila pisan kalajenggi teh. Lila ku lila pok harita. Aya naon kakang? Adik itu masarua jeung teu karunya si kakang. Nya da kakang oge teu karunya ka kuring geuningan. Tah ayeuna mamangga we emutan ku kakang. Mendingkeun aku supata saumur-umur kakangna atawa mending nganter ka hayang kuring. Alah. Wang deui kalajenggi ngahulang mending alengak.
Sanggeus menang pamikiran nu pancempok deui harita kalajenggi. Ayo atuh nong aik itu mah naik. Kalajenggi eleh deet kerawak. Awak nyemayang harita di bangku. Terus dibawa keluar ti jero guha. Sanggeus aya dina liang guha kalayang kalajenggi jeung kalajenggi teh ngalayang kaluhur. Kawat teu beda we kawas hap-hap. Teu kasebut ieu nama da teu boga jangjang ngan awakna ngajelepung bangun hampang pisan. Cilek nincak lemah dina biwir gawir pisan. Nyimayang setra nepikeun ka ngelenyap hatena bakat ku paur. Jigrah kalajenggi leumpang dina taneuh anu biasa lalega, lain dina dadasar jungkrang. Serog ka hiji tempat anu plung-plong. Tetenjuan lalega da aya tempat anu mayakpak. Jukutna kanal tatangkalanana carang. Tapi sabudereunana mah leuweung hideung menikeun ka ngadingding. Tatangkalan omni gelede jeung luhur. Ngan aneh diponcelotna eta gunung teh. Diponcelotna mah Gunung Jayanti teh rada gunul. Jigana bae tiis teuing meureun. Tatangkalana kurang hade caina. Tah di dieu pikabetaheun mah Kakang, sok cageun atuh. Cek Nyimayang harita, tetep ayem teu nembongkeun picurigaeun atuh terus we cag diecageun. Nyimayang setra nangtung bari jeung ngarahuh narik napas jero. Kumaha ayeuna Nyai? Mana sintrongna, mana anu ngeunah di dahar ateh atuh. Dah bucuk eta ngeunah meureun tah. Ceuk kalajenggi nunyu kana sarupaning tutubuhan. Tangkana segede indung suku, daunna hejo buluan, muni herang ting gurila. Barang ditunjukkeun kitu ku kalajenggi mah cekeukek atuh Nyimayang harita. Eta mah daun pulus atuh Kang, matak merang kana awak. Ah, teu hayang kuring mah. Ngadahar nu kitu sieun arateur. Alah, keun atuh urang diangan deui. Nya di mana nu aya naon? Sintrong. Sintrong teh nya bu. Asana hese di dieu mah yo. Paling oge aya nu aya teh pucuk kitu empeng atawa reuneu. Akan bae anu kitu oge asa bisa ngalaku sarangan we supaya sugema kana hate kuring. Mana atuh liweuteunana, mana cenil penilna, uyahna cengekna. Mayang setra meuni marakpak hayang nglangkep meureunan. Atuh lebah dieu geus ngahulang deui kalajenggi teh. Kalajenggi ngahulang bae mikir ka mana neangan. Hiji-hijina jalan iwati kudu kalembur manusa meureun. Neangan beas jeung alat-alat sejenna. Nyai. Aya naon Kakang? Jagoan atuh geudeung di dieu nya. Keun. Kusi Kakang arek ikhtiar deuk neangan kalembur manusa. Bra Kakang miang jung lumahku dinaakeun sing hasil maksud. Hiup. Kalayang atuh harita kalajenggi ngalayang. Terus atuh noto ngapelesat duncat sakilat geus eueuh di dinya. Kawantu ngagem elmu anu geus sampurna. Nyimayang setra colohok ngarasa kaget ku lalampahan kalajenggi anu elmuna lain bantrak-bantrakeun. Tapi teu kajongjonan sabab kasempetan anu kalin kacida pisan hadena kudu digunakeun nu sanya-nyana. Sanggeus ditinggalkeun ku kalajenggi mah Mayang setra teh langsung dereg-dereg lumpat muruk kalandeuh. Barjing ngecuih ngomong sorangan. Ayeuna mangsana aing lumpat. Ayeuna mangsana aing kudu kabur sing jauh. Kudu bisa mulang deui ka indung bapa aing. Kitu pokna barjing terus melateng lumpat satakartanaga. Tisrigna tiba baranting, tisrigna notog-notogeun maneh bakatku hayang tarik cenah harita lumpatna. Gebata lampahan Nyimayang setra terus kabur ninggalkeun poncelot Gunung Jayanti. Gurobas ku kurusukan di nubala. Hat jelung atuh harita luluncatan.
Sakapung narekel naik kana gawir nincak akar numbing jangkar. Estuning eueuh kasieun jeung kapaur, eueuh kacape, da etak kadorong ku hayang bebas dina cangkreman kalajenggi. Barang beras ka hiji tempat rengkong, Nyimayang Setra tengah rengkongkeun awakna lumpatna ngaledakeureun lantaran di jajalaneun geus aya nangtung hiji awewe make jubah bodas. Panon neuteub ka Nyimayang, saha anjeun pernah magatan kula di dieu, halik nyingkah kami arek ngaliwat rek bari ka lembur. Cek Nyimayang Setra bari jeung taki-taki bisi eta awewe teh narajang ka manehna. Tapi eta awewe edas teu usik-usik acan, ukur panon we nu gular giler. Pok ngomong sorana alon tapi jelas centre babari kaharti. Mayang Setra, maneh ulah kebat mulang ka desa, leuwih hade tuluikeun tatapa, sabab moal aya gunana balik ka lembur oge. Si kalajenggi bakal terus neneangan ka anjeun. Oh, ari kitu mah saha anjeun teh? Jeung kudu kumaha kami teh? Nyimayang Setra colohok bari neuteub ka eta awewe. Kaget ongko sabab eta awewe teh nyahueun ka ngaran manehna. Pok atuh awewe harita Teu kudu nyaho ka ngaran kula. Da moal aya gunana ngan kami teh nyaah ka maneh nu matak ngahaja megat di dieu rek ngelingan. Ayeuna mah ulah balik mending tuluikeun tapa tuh di lamping gunung nu itu aya guha. Pek maneh tirakat di dinya tepi kadatangna ilham. Cek eta awewe bari jeung nuduhkeun kuleungeunna ka hiji gunung anu jauh lapat-lapat. Barang cacap ngomong kitu eta awewe les, eta awewe teh leungitan palebih ilang tanpa karana. Ngilesna teuing ka mana losna. Atuh meni colohok sakadapan mah Nyimayang Setra ge teu ngarti kana omongan eta awewe. Tapi rek baha teu wani bisi heueuh niatna hade. Rek nulungan ka manehna. Jeung na deui atuh da kaharti. Pasti kalajeng teh bakal neneangan manehna najan kana kamana bae oge. Apan sakitu keukeuh nami kanyaah ka dirina. Dipikir-pikir ku aing heueuh. Asa moal aya gunana balik ka lembur oge. Pasti si jurig teh bakal nyusul-nyusul ka lembur. Jeung teuing narek diaku keneh ku kolot kitu. Paling-paling oge dianggap ae laut kidul. Nya meni oge sakalian tatapa aing teh Kitu putusanana hate Nyimayang Setra. Leumpangna terus kilek mengko muruk ka hiji tempat anu dituduhkeun ku awewe nu bieu teh. Lempang gancang tenulih kana kacape kukurubutan kukurusakan di nubala. Tampolana ngaraya berjumuntang ngebir kana ari-arian. Dicokot ringkesna mangsa dina ieu carita. Lalampahan Nyimayang Setra teka catur lila jialana. Teka kocap halangan harunganana anu kap sorang ku manehna. Kiwari mah urang caturkeun we, geus tepi weh kanu dijugjug. Nyimayang Setra ngalungsar bakat ku cape. Bitisna barared getihna bijil balas dikaralait kana cucuk saliara di perjalanan. Geus puguheun pakean mah teu mangrupa rawek saroeh balas dikaralait kana cucuk. Napas Nyimayang ngahegak beungeut sepah tapi sumanget angger ngagedur. Nyimayang Setra ngalungsar ngareureuhkeun ka cape. Sanggeus sada teteg terus atuh metikan pupucukan anu sakira ngeunah di dahar. Maksudna mah keur ngeusian peujit.
Sangkan ulah kosong teuing cenah da karasa awak dungse bakat ku lapar. Sanggeus ngagayem pupucukan ngarayap lalaunan, muntang ngembing kana naon we anu diliwatan. Breh aya gawir batu ngan telung kawin pisan, da aya keur sakalieun muntang jeung nincak mah. Rada beh tengahna aya liang, luhureunana atuh ngaroyom arei-arei cariu jeung kicembang. Jigana eta tah sidik aya guha liang nang ngarodong gitu. Keun rek cicing di dieu aing itung-itung nyumput ngajauhan balai ti Sakalajenggi. Kitu ceuk Nyi Mayang Setra berjeng terus ngarayap ati-ati pisan. Da eta bisi ti kosewan terus ragrag ka handap. Sanggeus tepi kana bibir guha geblus asup. Nyi Mayang Setra atuheun da geuning nyaan aya guha, henteu pati jero guha nama, tapi ieuh da nyarang kedong nyedong ka jero. Malahan mamake jeung aya taneuh sagarupa ngalebu kawas minang dipake hees ku meong atawa sato sejena anu awakna hanet. Nyi Mayang Setra diukna bari jeung nyarane kana bilik batu. Aneh, hatena teh di dinya teh beuti ngarasa tenang. Aya dina di dinya teh tenang pisan reup atuh peupeureuman hayam ngarasakeun nikmatna hawa gunung. Bari jeung ngareureuhkeun rasa kacape. Nah atuh dina mangsa keur kitu teh ujug-ujug kadenge sura nu ngagleger atuh sada gunung bitu. Eundeur handaruan disusul ku sora-sora anu seah ngaguruh mata keung. Tangka-tangka kai ting porobot peunggas, batu-batu ting beledug diadu jeung baturna nimbulkeun bau hangit. Koreat atuh Nyi Mayang Setra hudang deui. Ret kapuntaseun balungbang breh katenjo sidik pisan. Di Gunung Jayanti aya kajadian adu mata keung. Angin topan ngaguruh nyapu tatangkalan-tatangkalan. Gururung atuh urug gunung-gunung ge arurug. Jawir baru atuh burak-balik di barung ku seahna estuning mata keung. Bareng jeung sora anu ngaguruh kitu ngangkadenge sada anu ngegorowokan. Tarikna genandingan sora anu pating jelegur. Nyi Mayang Setra ngajenghok ari sabab asa-asa apal kana sorana tayalian eta teh iwa ti sora Kalajenggi. Atuh ngagogorowokan ge satakar tanaga nembikeun ka tim salewor ka unggal madhab. Woi, gimana Mayang? Itu pokna. Sababaraha kali kitu jeung kitu bae culak celuk gura-guro gogorowokan nyambat-nyambat Nyi Mayang. Geleger sada anu bitu gero deui buru dagwir batu urug. Sorana nepikeun ka seah pating saleor. Aweuhanana budak balik kawas anu ngalelewean. Nyapu goe kaayaan ta estuning mata ketir mata ting puringkak bulu pundung. Tetela gancang ta si setan teh dititah indit anu jauh. Kalah geus datang deui. Nya ngabogaan ilmu naon teh si Kalajenggi teh. Tapi moga-moga we aing teh atuh bisa salamet moal kapanggiheuan ku si setan. Kitu geurentes ning hatena Mayang Setra. Bari jeung terus asup deui atuh ka jero eta guha. Keek diuk ngarane we kana batu. Tunda kaayaan Mayang Setra. Kiwari urang kocapkeun si Kalajenggi. Harita teh si Kalajenggi terus-terusan harita ngapurak balik pileuweungan bari jeung teu eureun-eureun gogorowokan ngageroan ka Mayang Setra. Sorana ngagerem handurowan awahanana ge atuh budak balik silih lalewean. Wawengkon sabudeurning eta Gunung Jayanti ngadadak geunjleung. Sasatuan harita ting belecet kalabur
Uncal lumpat ka belah wetan, tewetan lumpat ka kulon. Bagong paboro-boro mau ngetinggal laur orai ting puringla. Manuk krecet bajing ting cirihil, sato-sato sejen ting kurusuk atuh neangan penyumputan. Kabeh ngarasa sieun ku eta sora si Kalajenggi. Anu harita ambek-ambekan sabab asa ditipu cenah ku Mayang Setra. Mayang manun kurang ajar nipu sia kang aing. Awas ya wayak. Ya mun ku aing moal dibere hampura mun kapanggih. Dihakan atas sia ku aing. Aing katipu aing. Cek Kalajenggi. Bari jeung terus atuh gebling lelumpangan matak euneur jigrah-jigrah bari sakala ditajong sagala dijamret manggi atuh batu dipangku blower dibalangkeun kebro ninggang tangka kayu borobot tangka kayu penggas gudubung begu kagebah beretak lumpat menitip ti babaranting kitu kaayaan leuweung di Gunung Jayanti. Kacau balo diburak bari ku si Kalajenggi anu keur ambek-ambekan. Bari keukeuh neangan Mayang Setra. Kulantaran asa ditipu cenah jeung panasaran di Hongkong. Hayang kapanggih deui nya terus we ngider neangan Mayang Setra. Kulila mahlar atuh kahareupeun guha anu dicicingan ku Mayang Setra. Nyapuh atuh nyi Mayang Setra teh ruas nu teu aya papadana. Bisi Kalajenggi nenjoeun ka manehna, tapi aneh. Kawas aya anu ngemindingan, kawas aya anu ngahalangan. Kalajenggi teu rada teret, henteu tuang toong, nong toyod we leumpang bari gogorowokan. Ngageroan ka Mayang Setra. Bekelila Kalajenggi beuki anggang beuki jauh. Akhirna males dekat tenjau deui. Ting terus ka mana da teh kanyahoan. Barakah tekadeuleun. Cek berentes ning hatena Mayang Setra. Terus musirkeun pamikiranana rasa jeung pikir ngahiji. Ngagulu ngajadi hiji. Tekad buleun pikir giling. Saja masrahkeun jiwa raga kanu kagungan. Hayang diijabah sapanaja. Kitu kaundang kaayaan kiwari ngeunaan nyi Mayang Setra. Manehna tatapa di guha batu tempatna jauh ka ditu ka dieu. Jauh ka lemur anggang ka desa. Buni aya di gawir anu lungkawing. Di tengah alas bandawasa nyi Mayang Setra estuning top badak top maung. Tega kana awak, pasrah kana awak, kana naon-naon anu bakal kajadian. Kasugri para wargi, mangsa beurang deui peuting deui waktu teh terus nyarelek dikarasa nambahanana. Beak poe jebul minggu tutup minggu datang bulan. Kitu jeung kitu taya rilihna nambahan bilangan mangsa numbu-numbu hitungan waktu. Anu sakitu pisan lilana, anu sakitu panjangna. Urang singketkeun we, urang cokot gancangna bae. Nya kocap neung nyi Mayang Setra teh tapana teh geus nincak kana bulan anu kalima we. Awakna geus kurum begeng jeung haropak pias. Beungeut kanyos panon celong tulang-tulang naronyo. Ukur dibungkus ku kulit. Buuk kimal urut tadina gunul teh ayeuna mah dibawa tapak jadina teh rancung teu kaurus atuh jadi gimal we malahan mah dipakainya yang kulancah. Parandene kitu nyi Mayang Setra anu warugana geus kawas nini-nini
tetep hirup sarata aya dina kasadaran. Gawas geus kasandingan makhluk demit nu haja sumurup sumanding miraga sukma ka Nyi Mayang Setra. Nya ocap ning dina hiji mangsa ceuk rarasaan Nyi Mayang Setra mah manehna teh keur cicing di hiji imah anu sigrong. Paparabotan sagala aya teu aya nu kakurangan. Hawar-hawar ayu ngetrokan panto uluk salam sabaraha kali. Sampurasun cenah samar-samar ting awewe ting lalaki korejat Nyi Mayang Setra hudang. Rungah ringeh kaget tapi ti burung nembalan. Da cek pangrasana mah asa dosa mun pribumi tenembalan kan uluk salam teh sarua we jeung teu ngahormat ka semah anu sakitu adabna. Rampes, mangga kalabat. Kitu pokna bari panon moloho ka tu kalawang. Aneh blus aya nu asup ka jero guha. Hiji tangtungan awewe make jubah bodas buukna atuh ngarumbai. Lengan katuhnya nyakal kendi dia isi kucai. Lengan kencakna atuh harita mawa kitab letik. Kanona kira-kira saramo. Nyi Mayang Setra kekerece mana rasaanana teh ti pararugu. Make sakapeung atuh asa dina alam pangimpian. Tapi da asa jentre kawat dina alam nyata. Nyi Mayang Setra teu buru-buru ngomong. Manehna nitenan heula kaayaan harita. Ngan samame sadar kana eta kaayaan. Semah ngomong manten ti heula. Sorana alon horeng simana horeng awewe da tadi mah pangdengna Nyi Mayang teh lalaki. Jelas cintre kadengena. Malah asa ditompokeun kana liang ciri Nyi Mayang Setra. Padahal wujudna anu ngomong rada anggang. Kira-kira nasadepa anggang teh. Mayang Setra. Can para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing. Maksud teh insyaallah mane dia atuh baris naruskeun dina maju bagian kanu ka 43. Hatur nuhun lo kumarupi perhatosanana urang kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.